Halo sadayana. Sanggeus abdi hudang teh, abdi langsung sholat subuh. Nah, abdi geus selesai sholat subuh. Nah, selesai sholat teh abdi main HP sakedap. Sanggeus main HP teh abdi langsung ngadamel sarapan kanggo abdi. Nah, ieu sarapan abdi. Siang-siang nate babaturan SMP abdi main ka bumi abdi. Tapi sanggeus main teh abdi langsung indit ke acara makrab kelas. Nah, ieu babaturan abdi teh baru pada dateng. Sabab geus waktuna sholat maghrib, abdi sareng babaturan teh langsung sholat maghrib. Nah, ieu makanan teh masih dimasak. Nah, ieu abdi sareng mahaya teh lagi nyieun kuah buat makananna. Ieu teh acarana tos dimulai. Sabab acarana tos selesai, ieu teh mau foto-foto. Nah, abdi tos sampai di bumi langsung ganti baju. Sanggeus ganti baju teh abdi dahar semangka anu dibeli tadi. Sanggeus samangkana seep, abdi langsung tidur.